resep karena tenggelan maneh meuli nyerak cap. Dipikir-pikir ku aing lieur. What? Saya teh lain lawan, resep karena tenggelan maneh Urang gelut slow motion. Slow motion, anu baik teh nyeri. Kumaha slow motion teh? Begeunya. Wah! Wih, aing kumaha? Ngagubrak aja. Oh, aing teh ngagubrak gitu. Oh. Jadi empat teh nyeri. Oh. Wah! Nyeri itu. Tah, eta geus nyelametkeun di nu kieu. Bosyo. Ayeuna aja. Ayeuna aja. Diucing si malicing aja lah. Apa nyeri anger anjir teh nyeri hate. Urang gelut adil. Gelut adil. Adil kumaha? Gelut adil teh neungeul 5 kali dibalas 5 kali. Jadi adil we. Masyaallah. 5 kali sewa, be rada subuh. Heeh. Saha heula nu ditenggel sia-sia. Ku aing, da aing boga ideuna. Oh, masyaallah. Modar yang baik. Di kali ditenggel. Heeh. Ulah leuwih ti 5 kali. Moal. Hiji, tas. Modar anjing. 2 tas. 3 tas. 4 tas. 5 tas. 5 kali. Modar. Acak. Ayeuna giliran dewek neungeul maneh 5 kali. 5 kali sok. Tong deui. Apa cek sia anu beradab. Jelema teh kudu berakhlakul karimah jeung beradab. Lamun maneh neungeulan aing teu beradab berarti sia teh biadab. Insyaallah aing 5 kali deui. 5 kali kade. 5 kali sia kade ulah kurang. Moal. 1 2 3 5 kali. Licik. Licik naon? Licik anjing banyak 5 dibayar 4. Baru kan aing bodoh. Banyak 5 dibayar 4. 1 2 3 5 wae 4 da diliwat. Heueuh. Waduh, ya jadian deui neungelan aingna. Sorry poho. Dia mah muridna Mang Rombian Paujan gitu. Bodoh gitu. 5 kali ya. 1 2 3 5 kali. 4 da diliwat. Aisyah licik-licik deui, aing mah 5 kali dibayar 4. 1 2 3 4 tak ketinggi tak becus. Karek sabiji 5 kumaha tuh aing teu ngeladah ku sia. Di mana ngeul deui ka aing asa bener ah. Keburu 5 kali. 5 kali kan? Udah kurang kan tadi ya. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5
eta kakarek. Jadi bener Bisa obat dan riwayat. Kan obat daya 67 kali. terus kumaha tuh Terus yang siya mamaya din ang kamunangan ng balikan. ya gimana ngakeun sabaraha selayan lebetan sampai mangke